Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chandra Irawan di Chandra Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Duit di luar mau hutang aja. Benar lah, siap. Ini baru dapet siga cempo sia nah ayeuna emang ayeuna gitu sia siga naon kaki usaha teh pada tere bayar kontrakan insan di tanggal kemana akhirnya akan iya budak itu ayo cempo cicing aya naon cek ngobrol heula aya naon itu di jalan aya telepon geus ingki nyinya ningali nyai oh gitu aya naik kunaon emang nyai buka hutang can istirahat sana ajakeun ieu lamun ieu betul lagi gitu aya naon aya naon Ayo kontrakan sama ya. Kita istana sabaraha. kontrakan da aca yang kewe Kuranya Bu Haji teh ieu erek nagih hutang jeung si Roma jadi sekalian aja kontrakan. Geus tanggal sabaraha ieu teh naha geus telat-telat teh maya kontrakan teh. kan saha bingung deui nya teh Di kamari kan kayak tadi dia kebenaran. Ayo lah ka mana? da aya namanya teh ka warung heula tapi muga eta cara mungkin deui Langsung na bohong ieu. Oh, awas ya. Bu Haji mau dieu deui, mau dihasil saya coba ka ditu Kamana tuh sama bang bohong ya, sarwana ya mas ke pamajikan. Ya, ada bukan kamana Roma. hadir ka ditu Gak usah coba, iya gerak dia mah cara minjem. lanjut naon gitu Lanjut duit tas Roma iya. Mawa kadinya catatan datang ka imam penting-penting bawa babaturan anting sa kamari teh ngarangan. Alipek Lanjut duit kaca epon teh ka imam teh penting-penting. Ayeuna wayahna nya anter ka imamna ca epon bisa sebibi. Terus ayeuna mah ieu dibere catatan ya. Lamun perjanjian tanggal saanu teu maya, ieu geus moal dipercaya deui cenah. Bukan dua akang kan lain digawe tanda tangan lah ya, tanda tangan keduaan. bukan tangan Jadi ya, tangan sabaraha ya tangan perjanjian. Lama kontrakan masih kena tanggal 20 kali bayar. Tadinya jadi nah ieu itu loba kan. ya udah geus kami tanda tangannya Perjanjian lah ini lumayan gitu kan. untuk juga nama Baik. tapi kumaha Buru kan, kalau sekolah harus bojong gitu lah. ya antar ayo Allah Itu kayak salah, bikin si cumi nyenda kumaha teu bener pisan bae ai kecengina gimana imahna teh? Tahu. tuh jadi tuh itu mau atuh nya emang eta imahna Sok kedok. Waalaikum Cemin mah ka mana mah heeh ke ieu teh budakna si mamana teu aya si emak teh tadi teh jeung si abah gitu siapa heeh Bohong, eta bohong ya. bener Bohongyaan. Mali sama bohong teh ieu. Kela-kela. teh. bener tadi teh jeung saha jeung teu aya bener kalau telat tuh teu aya bener teu aya si emak dia mah si emak mah Soalnya tuh soal biasa nama waya kieu mah Jang, iya terus lo bangga bohong, matok mau. ya apa sehari lagi cerong lah mau tukang bohong Mana, sih emang biasa
Aya naon sih biasa rareuwah. Ujung-ujung bejakeun lagi tuh aya cerong lah kade jeung saji gitu nya. Tuh ka imah itu antar ku ujang cenah. Oh nya kayak orang bejak. Ya si emak ka itu antar ku ujang ka imah saji nya. Itu mah waktu Aya ujang naon ya. nya sarareuwah. Nya tuh kana make apa lah. Oh nya. Ayo ke boga puji. Hari saja. Kan ada tuhnya. Kan haji kan ada itu bejakeun. Nya. Ya nuhun ujang ya. Ayo ujang. Ya. Aja resep. Gampang dari gitu mah gampang cuy. Tenang aya ece. Ieu paling berjasa ece bisa pasrahkeun ka ece. Eta teh gawe ceuk. Tuh kan di gudang areng. Ih komo siap atuh bayar mah sama bisa diomongkeun gitu. Hal coba sarua sigana. Atuh sarwakeun mah nya tadi sarwakeun. Tenang pokoknya cirong lah.